Daun sirih daun salam dibeli kumang nanan, sing saha anu ngajawab salam didoakeun loba senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amal ba'du. Anu dipika hormat ibu kepala sekolah, bapak sareng ibu guru, tehilap barudak anu ku abi dipika cinta. Langkung dipayun hayu urang sami-sami ngedalkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu Maha Suci, Nu Maha Welas, tur Maha Asih. Ku rahmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa patepang rarai dina kaayaan sehat walafiat dina ieu kesempatan anu mulia. Salawat miwah salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Para hadirin anu dipika hormat, dina danget ieu simkuring adinda Suti Pratama salaku guru bahasa Sunda di SMA Negeri 3 Bandung bade ngadugikeun diantara ngeunaan ngamumulai bahasa Sunda anu marenah di sakola. Atau acan nyarioskeun ngeunaan bahasa Sunda di sakola, kayu urang inget heula kumaha beragamna budaya, suku, jeung agama di Indonesia. Salayakna bangsa nu mibanda kabudayaan luhur, urang wajib ngajaga jeung menyara budaya sorangan. Salah sahijina nyaeta basa daerah. Basa Sunda merupakan basa daerah anu dituturkeun ku masyarakat di Tata Sunda, masyarakat di wewengkon Jawa Barat. Lamun urang ngomongkeun basa Sunda, hatina urang oge ngomongkeun budaya Sunda. Basa Sunda teh lain saukur alat komunikasi, tapi oge lambang jati diri jeung kareus orang Sunda. Kukituna penting pisan dipikeun urang ngagunakeun basa Sunda anu hade tur merenah. Tapi kumaha kayataanna di kiwari? Contohna di lingkungan sekolah, kecap sapertos aing sia maneh geus jadi lalapan sampah poe. Urang sering ngadenge obrolan sapertos ieu. Aing lapar ih, maneh ayo atuh jajan. Nah, maneh kitu sih beleguknya. Waduh, si janu aya perang di sekolah. Memang eta kecap teh bisa wae lamun digunakeun keur ngobrol jeung lelencangan anu akrab. Tapi kumaha lamun urang ngomong ka guru kitu? Bu, aing teu ngajakeun PR. Waduh, gawat ieu mah. Padahal urang Sunda mah kasohor ku kalemesan jeung kasantunanana. Somea hade kasema, hade tata, hade basa. Ngeunaan hal ieu teh parantos diatur dina Undang Usuk Basa Sunda. Nah eta mangrupakeun aturan sopan santun dina paguneman. Ya aturan ngajelaskeun yen basa Sunda teh bakal beda-beda gumantung kana lawan nyariosna. Kasepuh kana rencangan atawa nu sabaya. Jadi ulah disarwakeun sakabehna, urang kudu ningali heula saha nu diajak ngobrol, di mana tempatna, jeung kumaha kaayaanna. Utamana di sekolah, salaku tempat kita diajar jeung ngawangun tata krama, urang kudu bisa ngagunakeun basa Sunda anu sopan. Secara umum, Undang Usuk Basa Sunda teh dibagi jadi 3. Nu kahiji nyaeta basa loma, dipake keur ngobrol jeung sabaya atau rerencangan akrab. Teu kasar tapi teu lemes oge. Anu kadua, basa lemes, eta ieu dipake keur ngobrol jeung sepuh, guru, atawa jalma anu dipika hormat. Anu katilu, nyaeta basa kasar. Ieu biasana muncul lamun keur ambek. Sabenerna mah saloba-lobana oge ambek, ulah nepikeun kudu kasar. Teu pantes diomongkeun ka saha wae. Dumangsa panaluntikan ka 30 orang diayakeun Kompas.com, hasilna teh rada miris. 28 ke 30 jalma biasa basa Sunda, tapi teu sadayana make tata basa nu leres. 10 jalma ti 30 jalma ngatos Undang Usuk Basa, tapi teu tiasa ngalarapkeunana. Ngan 5 ti 30 jalma nu bener-bener paham salah nu make basa Sunda anu merenah. Kunaon sababna? Kunaon bisa kitu? Aya sabaraha alasan, nyaeta kahiji, kurangna pangajaran Undang Usuk Basa Sunda di sekolah. Kedua, ngabiasakeun make basa Sunda anu kasar. Dan terakhir nyata pengaruh di lingkungan pergaulan.
kumaha supaya bahasa Sunda dianggap cara anu merenah, supaya bahasa Sunda tetap hidup yang digunakan secara anu merenah di lingkungan sekolah. Sababaraha hal anu bisa orang laksanakan. Kahiji nyaeta mimitian di diri sorangan. Orang kudu ngajaga tata bahasa yang udah bahasa dan pangguna masa popoe. Ulah isin nyaeta bahasa Sunda anu lemes. Sabab sabenerna lamun urang ngagunakeun bahasa Sunda anu bener, urang malah katingali leuwih berpendidikan dengan ngandung rasa hormat. Lamun urang konsisten bisa jadi contoh keun sejen jeung sumebat ka lingkungan. Anu kadua, ngahujangkeun kesadaran pentingna bahasa Sunda di sekolah. Sekolah khususnya para guru uga kewajiban pikeun miara jeung ngamekarkeun bahasa Sunda. Salah sahiji cara anu bisa dilakukeun nyaeta ngayakeun rupa-rupa kagiatan sapertos berbiantara, maca sajak, atau ngadongeng make bahasa Sunda. Tapi lain saukur lomba, kesina oge kudu nyontohkeun pamakean bahasa Sunda nu leres yang merenah. Anu katilu, manfaatkeun media sosial. Dina zaman ayeuna, media sosial mainkeun peran anu kacida pentingna. Urang bisa milarian jeung nyebarkeun konten digital dina bahasa Sunda. Geus teu pisan konten kreatif nu ngagunakeun bahasa Sunda. Tinggal pinter milih nu pantes, merenah, jeung manfaat. Para hadirin anu dipikah hormat, sahadeui nu baris ngajaga hirup kuritna, ngariksa, miara bahasa Sunda teh iwal ti urang. Bahasa Sunda teh milik urang Sunda, milik negara Indonesia. Maju mundurna bahasa Sunda, mekar henteuna bahasa Sunda, gumantung ka urang. Pang namahku aranjeun para rumaja salaku masa depan bangsa. Kukituna simkuring umaja kasadayana, hayu urang babarengan ngamumule bahasa Sunda nu leres di ayeuna. Ulah nepi ka budaya urang, kasep ka budaya Sunda teh leungit di kelasan ku zaman. Teu kudu langsung jadi sastrawan Sunda, cukup ulah ngopohokeun jeung make nu leres. Mugia ku usaha bebarengan di sekolah, para guru jeung murid, bahasa Sunda bisa terus hirup jeung mekar di lingkungan pendidikan urang. Rupina sakitu anu kapihatur mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah harapna, bilih aya nu telaos kana mana. Meuli arang ka kota Banjar, teu poho meuli peda, hayu urang sing saladar ngamule basa Sunda. Saninten buah saninten dibantun ka parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalopatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.